Epatan kieu jadi urang dina kaharupan terutama dina jual beli nya. nah eta urang meser barang Nya. lewat leasing disebutna Riba. tekenging gitu tapi riba tah kumaha saneurasna. Baik. Hukum asal muamalah dina Islam hukum asalna halal. Sehingga aya dalil anu ngalarangna. Maka dina kaidah disebutkan al aslu fil muamalah al hillu wal ibahah illa bidalil. Hukum asal muamalah teh halal jeung meunang angin aya dalil anu ngalarangna. Mata rek ngajual, rek meuli motor ka dealer kumaha ge hukum asalna halal. Ngan aya sabaraha larangan-larangan dina masalah muamalah tah ieu nu perlu diperhatikeun. Jadi pertanyaan tadi kumaha lamun urang meser kendaraan ka dealer atau melalui leasing naon teu meunang disebut riba. Tina segimana riba namanya? Jadi jual beli secara utang kenging teu? Jawabanna kenging. Nya, hukum asal muamalah kenging. Bahkan dina Quran aya ayat anu paling panjang ayat naon? Ayat hutangnya. Ayat masalah hutang dikengingkeun hutang piutang. Nya kitu deui lamun jual meuli henteu kontan, kredit dikengingkeun. Ngan dina kredit aya batasan-batasan anu bisa orang jatuh karena hukum riba. Kumaha tah? Seperti lamun dina kredit hukum riba di mana lamun telat mayar kudu mayar denda misalnya, berarti ieu kaasup karena riba sabab aya tambahan tina akibat jual meuli nya. Aya tambahan dia kesab utang, maka tambahan itu kaasup riba. Kullu qardin jaro nafan fa huwa riba. Setiap piutang anu aya nimbulkeun tambahan maka eta teh disebut riba. Nya anu kahiji. Anu kadua, jual meuli urang melalui leasing kan berarti urang teh jual meuli sabenerna jeung saha? Jeung dealer. Ngan kusab urang teu boga kontan, ku carana nganjuk. Nya, nganjuk teh kontan. Ta dealer embungeun cara kitu da terpercaya ka urang sehingga melalui ada orang ketiga. Sahan orang ketiga teh badan pembiayaan disebut leasing teh atau pihak bank. Ta jadi dina utang piutang ieu lamun aya orang ketiga maka jatuhna teh urang teh meuli kendaraan kontan ngan meunang nginjem ti bank atau ti leasing teh. Da sabab lamun motor rusak kasa urang minta ganti atau urang ngadu teh nah ka leasing nah ka dealer. Cek lamun motor orang rusak aya naon problem urang teh jeung leasing teh jeung dealer hubunganna jeung dealer saburang jual meulina jeung dealer ngan leasing mah manginjemkeun duit hungkul ya tah jadi sebenarnya mah urang jual meuli kitu teh nginjem duit ka leasing pikeun mayar kontan ka dealer sementara jualna ka leasing nginjemna ka leasing sabaraha nya jelas aya tambahan anu meureun kontanna ka dealer ngan 15 juta ka leasing bisa 20 leuwih tah eta disebut ribana teh jadi ku akibat aya dewa penyelamat teh nyaeta orang ketiga anu rek mereng nginjem teh eta jadi ribana ca bunjang injem anu aya naon kelebihan nya ka dealer mang 15 juta tapi engke jadi 25 jadi 20 tanu 5 juta nu 10 juta eta riba ngaranna. Nah maka teu kenging upami urang ngredit motor boh kendaraan boh naon bae melalui ada orang ketiga anu mere pinjem itu sebenarnya nya maka riba kaasupna. Turun karena walaranana aya manfaatna kangge abdi nyalirat sareng panginten rancangan nu sanes memenangkeun ieu. Amin ya rabbal barakallahu fikum.